Sia ini bising gambar ku aing nyuk. Bapak teh sia teh. Kapret ku aing geura. Tuh, mangken teh sia teh. Naon ieu sia? Sendal tinggalin. Bapak teh. Ini parah nih. Ya, ka dia. Nah, kira ini dia. Ada ka mana-mana? Kita ke lapang. Urang ek nita sakedeung daek. Nikah nangin atuh, ya ini ke lapang ya. Ya, tangkal tiwu urang ek pae, pang nyeborkeun jeung ka ku ieu ya. Hari eta naon gitu. Ya. Gemuk ieu tuh, pira tinggal manjurkeun di kitu-kitu tah. Kana tiwu tuh. Parae euy. Oh, pas tak ya. Heeh. Ceborkeun lin. Caborkeun teh ditu jig. Oke, siap. Sakedeung lah. Nasi sama uang kanya kakek, nuki di picuran. Ayo haus. Eta king. Aduh, eta king. Stop. Ah. Aduh, king. Ah. Anjing. Nanaon iya? Atuh padugep wae sia mah, kita tanya heula. Nanaon iya kunyo? Pahit kieu. Alah. Nah iya euy. Naon iya naon? Aduh, kalikeun. Sia mah gegabah tuh. Ieu mah jang ngaratin ieu ngaratin hama. Pastak ieu mah tah, tangkal tiwu ek pae. Aduh, Ngajak ku aing dieu mah hama. Aduh, sia mah tolol da. palingan paham. Iku mah aya nya eliran. Aduh, geus jijik pariksakeun eta mah. Ka mantri. Aduh, aing maneh. Aing mah teu purah karo atuh sia mah kunyuk teh. Kade lempangna. Aduh, kade. Ah, da ongko tolol si kuya. Tanginas pisan kana akanen teh. Jangan tanya bagaimana. Cuk. Yuh, nyekel heula duit. Sabaraha Isal? 150 weh. Ah ya Sal 150 mah. Emang naon kitu maneh? Iya aing pesen sendal euy. Tinu paket teh. Geus datang tah. Kulit asli ieu produk Garut, Cuk. Tah. Itu kulit asli Sal. Ya heueuh atuh. Kulit asli ieu mah aslina. Tapi dah heueuh euy. Oh, geus gawat ka dieu keuning heula. Supaya gocap mun aya mah. Aya pas pisan coba gocapna ge. Tukang paketna nu nungguan euy. Heeh. Tapi eta duit bayarna iraha Sal. Engke gampang atuh kos jeung saha wae. Embung aing mah lah ulah gampang-gampang. Kita bisa dibayar ku maneh teh. Dibayar ku aing kunyuk ayeuna ge. Ieu mah pada wae tukang paketna nungguan sisi jalan. Bawa wae ka imah engke bisa teu percaya mah. Aing aya di imah. Nah heuh kitu si Isal teh euy dibayar. Aing pernah mah teh dibayar, nginjumna we babari. Aing mayarna meni hese. Nah kitu si Isal na euy. Aing porsan teh eueuh, aing puting teuing nagihna euy. Lah, ajaranna lah ku aing. Sal. Isal. Si Ucup ieu mah. Lain tembalan atuh Paisal. Si Ucup gogorowokan teh deuleu. Lah, keun wae Pak. Ngajak we ulin ke urang misi bangor. Ajak bangor naon Paisal? Ngajak we mulung kadu, Pak. Si Ucup mah mun eueuh teh mulung teh meunang mulungna. Sok ditaekan. Montong kenok. Wah, aing geus carekan si Ucup mah. Babalat ngajak bangor gini. Babalat. Naon sia kehen? Ngajak bangor we sia teh ka si Paisal babal. Ji, naon Bang? Ka dia sia kehen. Bapak sia teh ngajak we bangor ka si Paisal babal. Naon maksud sia? Ini teh sorangan nu teh ngajak apa sia Paisal? Tuman sia teh gede-gede babal. Mun ngajak bangor ka si Paisal? Bal sia. Ini sorangan babal. Urang ngajak bangor ka si Paisal sia teh gede-gede babal. Naon sia? Gabron ku aing sia teh. Kayak naon Bang? Sia ini bising gambar ku aing nyuk. Babal teh sia teh. Kapret ku aing geura. Tuh, mangken teh sia teh. Naon sia? Sendal tinggalin. Babal teh. Ah, goblok. Niat arek lagi hutang aing kalau dicarekan ku Mang Doyo. Wah, ieu mah pasti akal-akalan si Isal. Ti beurang ge aing geus piling ieu mah balik nginjemkeun duit ka si Isal mah. Aing mah sakali-kali deui nginjemkeun duit ka si Isal lah. Aing teh king serius pisan ka awe eta teh king. Isal. Bisa diajak kawin segala. Paisal, Hah? motor bapak geus meuli tah bieu. Motor? Kawin segala. Di mana Pak motor, Pak? Di luar tuh dulu bapak bieu meuli. Bawa ku si Bangkong. Iya, aing keur curhat. Aduh. Batere, teu lho aing keur curhat. Ulah loba teuing curhat ayeuna mah. Tuh kuas aing pang meulikeun motor.
Bisa gaya payu kawe mau motor mau halus. Beli motor anyar. Heueuh cik deuleu tuh si Faisal ku aing pamulikeun. Anjir. Iya gitu. Wah. Yo euy. Cil. Yo motor akin. Oh iya beneran. Cih, mantap yo euy. Ini geus ieu mah aing gagah kieu euy. Enggak, yo bener. Wah. Yang aweun kumaha maneh geus bawa kieu mah. Pokona mah ieu mah euy. Bapak maneh teu kasupan juri jing. Yo pamulikeun motor maneh hadek yo. Teuing puguh. Aing ge aneh euy. Nah bapak aing ngadak-ngadak bager kieu nya. Itu unggul dah geus teu mah bapak maneh teh. Heuh gitu. Jing. Ade kieu nya. Hah? Isinya rekan eta mah nu batur. Hah? Sudah kuduga, sudah kusangka, Ah iya motor mah tadi mau meuli bapak tah halus. sudah kuduga. Benar dugaanku. Tapi raku eta, Pak. Ya aku eta kumaken padahal iya aing meuli lagi kumaha. Aing mah meuli teh nu babak belur kitu atuh. Eta etang heug eta tos 6 juta nya. 6 juta hiji. Iya heug 2 juta setengah. Neng wios di pasian 2 juta setengah wios. Wios. Ya kamana habis kali. Ari uang mau bagi 2 wae. Eta 6 juta nya dia 2 juta setengah. Hiji 2. Aduh, Gusti iya ya kubungan, bukan yang saweran ya Allah. Ari uang mau batur ieu. Eta 6 setengah jeung 2 juta setengah jadi 8 juta. lain 11 juta. Salapan. Oh, 8 bagi 2. Uang balik. Ya. No.